Ngarana jalema kudu boga etika. Manusia itu harus punya attitude. Manusia itu harus punya moral. Akhlak jeung jalema, akhlak jeung nu bogana. Satu saja pincang teu sah disebut jalema anu sampurna. Ngabuadeg jalema anu luhur sakolana tapi polongo dipanggil oleh Allah melalui malaikat Jibril, Sayyidul Malaikat, agar Rasul bisa mengajarkan kepada umat-umatnya bagaimana cara membina komunikasi dengan Allah, bagaimana cara beretika dengan Allah agar sinyalnya tetap 4G, paketnya tetap unlimited. Kan kita mah ingat Allah itu kan musim-musiman. Habis ceramah 2 hari, Allah cacahan lagi. Aku kali itu mah daerah deui, Pak. Apa bedanya kamu dengan hotspot? Tahu hotspot? Dia itu nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan nyari perangkat lain. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para sepuh, para masyayikh tinu anom nepi kanu sepuhna sadayana teu diwiji-wiji, insyaallah sadayana diangkat guru pribados neda doa ti sadayana. Mugia pertemuan urang wengi ayeuna sing aya dina karidhoan Gusti. Aparatur pemerintah baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, Bapak Lurah beserta jajaranna, berikut panitia anu geus ngayakeun ieu acara sehingga terjadi kumpulna hamba Allah dina ieu tempat. Mudah-mudahan jadi asbab wasilah urang kabeh dihapusan dosa. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pikeun junjunan urang
Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, nu ngaranna jalema kudu boga etika. Manusia itu harus punya attitude. Manusia itu harus punya moral. Akhlak jeung jalema, akhlak jeung nu bogana. Satu saja pincang teu sah disebut jalema anu sampurna. Labuadeug jalema anu luhur sakolana tapi polongo. Ya polongo. Hitut sorangan digebekep diambean ku sorangan. Polongo eta polongo. Ampura Kang. Ceramah mah teu kudu pinter ngomong. Nu penting ka ku polo nyelak ada hulu angen. Tidak perlu merangkaikan kata, tidak perlu hebat retorika. Yang penting habis ceramah dapat chemistry-nya. Yang penting ieu masyarakat beres ceramah sadar. Ngabadeg dalam anu pinter ngatur, tuduh acung, tapi hesek jangan kasadar, hesek. Lain betul mikir tolol. Mohon maaf Pak, saya bicara belak-belakan apa adanya. Mupakat sabodo, mupakat sabodo, rek hewa sabodo, aing mau henteu tadi nage. Nu penting aing balik mah cair belah. Kita itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri-sendiri, nggak bisa. Kamu cantik belum tentu menarik. Kamu sendiri perlu orang lain karena kamu punya hati. Kamu perlu untuk mencurahkan isi hati. Ini naon sih ya? Pak, pangrasa ieu hadir loba ka awewe, loba rangda gitu. Pak, manusia itu perlu berakhlak moral. Kang, atribut nggak jadi jaminan Pak. Kadang-kadang kita bukan menjaga alma mater, kalah ngisin alma mater. Mohon maaf Kang, saya mah pakai sorban, lain kiai Immanuel dan lepas. Siapa jika nyangan kon ya penceramah balik kondang mahal meureun, aya nu murah tewak aing. Tadi ge panitia geus kanyek-nyek, bener teleponan Pak Haji di mana keneh ke jam sarapan aing berangkat. Pak Haji datangnya, ku datang aja aing butuh tolol. Kang, hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Punten Pak, hapunten kasepuhan, abdi mah sumut doang nu kasar. Atuh kumaha sakikieuna aing mah. Paham teu? Heuh sumutna doang kasar. Atuh kumaha jieuna diri tuna kieu? Teu aku aing kudu dirasa sumut. Hawar geuning bau pejus. Enggal keneh habis ceramah di Bandung Pak. Ti imah aing. Dua poe keneh jeung pamajikan nyorongkeun bahasa. Kokod pandangan. Cacat rek wawas. Andai. Tetegig sih tetegig. Parah ya bika, kasar ya. Tetegig ngajarkeun teu bener ka kiai. Tetegig. Mam. Tuang. Nya. Anger be dagang kada waktuna maka belejong. Meme ceramah dahar heula sayur iwung ditanya sareng naon eta mamna putra awi. Hampura kasukuannya rek sabuktina bae nya. Nu penting maka hati kudu barodo, benar? Enggak apa-apa mulut kasar karena orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Kang, punten. Manusia itu harus beretika. Hiji, utamakan etika dengan Allah. Kalau manusia sudah punya etika dengan Allah, dengan makhluk mah gampang. Karena kalau kita hanya beretika dengan manusia, belum tentu dengan Sang Pencipta. Pansia hari penjara mah popoyong kodan. Mohon maaf, Bapak anggota TNI, Bapak Babinsa, kalau sama komandan, siap perintah. Sapeting kita jaga. Gitu baik. Coba etamun ke Allah pos gitu Pak, jadi wali Bapak. Beretika dengan manusia belum tentu dengan Sang Pencipta. Bapak gagah dipikasieun ke masyarakat datang ke imah Hello Kitty. Mohon maaf Pak, Bapak pakai seragam gagah datang ke imah mah jangan macam-macam galon beto. Waduh, ternyata yang itu di hati bukan di body, senggol dong.
Pak, dengerin ya, di hampura kesepuhan, di panu hadirna makhluk na macam-macam, makhluk sebelah, belum semuanya doyan ngaji Pak, langsung dihantam ngaji baik, aduh cilaka ya, lu tekor panitia ya, kok mau ibu-ibu mana mungkin nanti rame be, lu disalahkan panitia nanti bener nih cina, Pak terus setengah modar. Semikiran sengek mesti cukup. Kiai Can datang di Pairo. Podcast artis nyingkir we pan panitia. Lain naon, garieueun ceuli. Hebat panitia, nu ngupahan nu ngagaji teh aya, ngudud ge ngodok sorangan. Kadang-kadang rokok jeung kasepuhan cenah kasaeban gas, nyokot di warung sahabat. Bayarna kumaha Allah. Ahli tarekat dilawan. Karena panitia sing dilipat gandakeun pahalana ku Allah. Sing sabar, sing ikhlas Pak. Yang hebat itu panitia. Kalau panitia pemilu mah duitan banyak. KPPS kerja pas pemilu saja. Kalau panitia rajaman mana aya duitna? Pugu duit tekor nyosok dina kantong sorangan datang ka isu. Pancena panitia rada hebat ngumumkeun sasana. Paplok. Masya Allah. Berarti yang menjadi panitia kalau nggak punya skill khusus nggak bakalan bisa cuy. Kalau kamu nggak bakalan kuat lambaikan tangan. Manusia harus punya etika. Yuk urang pupuk etika jeung Gusti Allah. Kenapa Rasul dipanggil oleh Allah melalui malaikat Jibril Sayyidul Malaikat agar Rasul bisa mengajarkan kepada umat-umatnya bagaimana cara membina komunikasi dengan Allah, bagaimana cara beretika dengan Allah agar sinyalnya tetap 4G, paketnya tetap unlimited. Kan kita mah ingat Allah itu kan musim-musiman. Habis ceramah 2 hari, Allah cacahan lagi. Aku kali itu mah daerah deui, Pak. Apa bedanya kamu dengan hotspot? Tahu hotspot? Dia itu nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan nyari perangkat lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wibbil wadawa abdani wa nuril wa diyaiha wa ala وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأبداني ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Pak punten urang teh kudu gaduh akhlak jeung Allah. Kamu pikir maksiat itu cuman maling kotak? Kamu pikir maksiat itu cuman iplukut nge-hotspot tanpa minta izin sama yang punya wifi? Hey. Kamu pikir maksiat itu cuman gibah? Kamu pikir maksiat itu cuman zina, mabok? Sedetik saja hatimu lupa Allah, maksiat, dusun. Aduh, Pak, nyelak ikan untuk angan. Imam mabuk karena terang aing berarti. Yang jadi jalma bener teh hese. Hayang boga anak nurut jati. Mun hayang boga pamajikan nurut mah gampang, kawin bae jeung nu pecak.
Iya lamun geus nyacakeun bab anak nyelak kitu kana hulu anak. Sebab karena saku abdi magahan santri bisa sampai maca kitab Riyad mah. Magahan anak mah hese dikerasan mewek pundung. Tadi kerasan nincak hulu. Katakan kiai gede diasup kana botol bisa nyitrak santrina jadi kiai deui tapi nyitak anak nama jadi kiai. Loba nu teu bisa. Loba lah kolot nak paeh pasantren bangkrut eueuh neruskeun loba bos. Matakan aya nama lain keturunan yang mendominasi akhlak anak lingkungan jeung uyunan. Anak abdi begem abdi balik ceramah indungna gua ditanya, "Neng, mama kemana?" "Kamu nyanyi." Hayang leuleus hate hese. Mun hayang cang hate mah gampang, teureui ku dia bohlam. Manusia itu harus berakhlak dengan Tuhan. Manusia itu harus sadar dia itu diciptakan oleh Yang Maha Ada. Nggak mungkin ujung-ujung aja lamun eueuh nyiptakeunna. Sadar. Oleh karena itu kamu harus melibatkan siapa yang menciptakanmu gitu. Boga duit atur rekes ka Gusti ulah jajahan ka tetangga mah hade hadianeun tolong. Hadapan urang mah sabar tukangan mah lebok. Ulah curhat dina status, ieu mah ngadoana status. Tanda kajaba juring. Ka Gusti, kaong. Pak, punten Pak. Jaman kimari mah masyarakat kudu dibejakeun hiji cara ibadah jeung kadua cara supaya neangan bekal jeung bekal ibadah. Dibere cara ibadahna bae mah ieu masyarakat ayeuna mah beda di mana Pan. Kudu dibejakeun cara jeung nyieun bekal ibadah teh kos kumaha. Ayeuna mah Pak sing loba syukur ka Gusti, syukuran nu geus aya, ulah neangan nu can aya. Lieur. Dibere dahar jeung peda, iraha dahar jeung kebo. Kebona gede angon bapak dia. Bu, zaman ayeuna mah tiasa emam jajan bege geus hebat, laras teu? Boro-boro pangangguran Pak. Nu usaha bege lieur. Kadang duit setan diakan siluman. Dagang bege rehe, kamari geus mah di Jakarta Pak Haji kumaha warung supaya rame. Beuleum warungna. Libatkan Gusti. Pak. Orang yang punya etika dengan Allah, hatinya akan husnuzon dengan Allah. Hiji tah ngaji be dia ihya, ngaji be hikam, ka pangeran nyangka goreng, koplok. Ning disemat make pegi. Ih jarang rengkel ya ih. Ka pangeran bisa nyalahkeun medong juri. Naon salah. Adu nu bener naon, nu ngisi di masjid. Oh lah. Saya tidak mengisi ngetehel masjid RT bener RT. Pak, kalau orang punya etika dengan Allah, hatinya husnuzon, bagus sangka. Lamun ka Allah bagus sangka, kajian mah bagus sangka, dengekeun. Sekarang kan pupuk mahal, kudu make kupon, kadang kebagian kadang henteu. Matakan lamun urang keur ngoyos di sawah mangih keresek diduga ini tai. Wow, amazing. Sing hade tanya sama Bapak anggota TNI, Bapak Binamas yang terhormat. Kan mereka juga sama diajarkan untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sama kita juga nggak boleh suudzon, nggak boleh buruk sangka, paham? Misal kengoyos, balik sasalamatan ibu-ibunya, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Palanya, jika ada ijabah doain, yang penting pantai-pantai ke Gusti, harus dibuka, sing hade tak. Yo barang dibuka tai juri gak boleh setan san malah gentai ka sama aing hati-hati
Kuna mah kieu begitu peleye tai alhamdulillah. Sakieu pupuk rehes. Husnuzon meh husnuzon. Ieu meureun batur ku hayang sedekah meureun. Di mejahan serengehan tolol. Hadir mah tuh cara bapak-bapak dina kursi tarungkul bek kue hendak sapitu. Hei. Pak, nu hese teh kan husnuzon nya, bagus sangka hes. Kieu kudu mah ieu. Alhamdulillah. Akhirnya doaku dikabul. Sakitu hese pupuk hese. Cikurang teh husnuzonnya bagaimana? Begini, ya Allah, Engkau maha kasih dan sayang, tahu yang aku butuhkan walaupun kamu tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Gitu. Pan urang keur ngoyos. Kabersihan urut nanun kan butuh ekstra vitamin agar mempercepat pertumbuhan. Bayangkan melak tahu disurubuk make tai embe itu bagus, apalagi make tai RT. Oh mungkin ini tai RT. Kenapa? Karena ete tahu hukum, tahu kerapihan. Tainya dibungkus pakai karot Indomaret. Bu, eta hayang husnuzon. Salah satu etika kepada Gusti Allah husnuzon dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Takdir gak bakal salah, ketentuan Allah gak mungkin salah, mustahil Allah salah, mustahil. Allah mah pasti benar. Ma'u'tiya ahadun syai'an huwa khairun lahu. Apapun yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik buat kita, walaupun harus ada air mata untuk menerimanya. Misalnya urang ku Allah gaduh material, sawah nang ngaplak, imahna bege 3 tingkat tuhur beurit anak bebek. Haju duitna seueur, ku masyarakat dihormat. Masya Allah, tanpa diduga pamajikan nama nyahide pendek dipoto benang huluna doang. Hati-hati Pak, sawabiqul himam la takhriqu aswarul akdar. Takdir itu bisa dipungkir, qadar itu bisa disinglang. Pantas namanya duit, kaset, beunghar atau artis lah sahroninya. Ieu mah bangunnya hobae. Mending sahroni. Bahaya daripada Syahrini tuh au. Dusun. Bu. Kita kos gitu. Kudu husnuzon. Ulah ngeluh. Misal kieu. Gusti, di jalemak itu. Atau eta meureun kebagian menang nyortir. Dia pulang ngomong hidung tolol, kurang caang. Coba jujurnya. Katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, jangan ada dusta di antara kita. Asep tak goreng. Amore cabuk ya kuat. Sakit mah sedanglah. Woi, diampap. Aing tadi turun ke mobil, aya parawan kali sasara mancerik, suka dia bogor yang sukuna kaleyak wae. Coba ge Pak. Kan eta hayang husnuzon teh henteu ujug-ujug jiga doang ngadownload, henteu. Latihan. Kabeh ge butuh bujang-bujang ceramah kasepuhan. Hayang jadi MC kedah latihan, teu cukup ku bisa maca kitab jadi MC. Pan kabeh pada boga angleh. Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Jalema mah bisa nanenggeh kumaha mut-mutan. Teu bisa dipaksakeun. Misal, ieu mah cenah pinter maca patul mina lawan kencang. Alfiah katalan, jurumiyah dilalap, yakulu pakai kekemu.
Siapa lah cicing ulah ngadagu aing usaha ya. Bu. Bab kitab bagus dan buku bab mik bisa. Ye, sok main dah bos. Main can buku banget dia begung. Ima batur salah nyebut bae geus digeureuskeun BM sih. Koplok. Pak, Pak. Urang mah muhadarahannya di Kobong, padahal nu hadirna babaturan urang anu sapoe ngastrol. Eta beda, geus teu kelemik be, eta nyimak babaturan deui ulah gana baik. MC, mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Marhum. Jadi aing bobongkong. Butuh skill, Pak. Paham? Pan masyarakat mereka kajian teuing aya ustad pinter maca kitab teu bisa sambutan-sambutan aja nyebutan teu bisa ngaji bae koplok teu kituan teu sakur-sakur nu bisa ngaji bisa nyekel mik henteu sabalikna nu pinter nyekel mik atuh ngomong lah hadis mah bisa kadownload ieu kaya ada dak mun ngadownload hadis paket kasih bener karek sapoto hadis banyak paket atuh nyabrang hadis ceramah di luar panggung. Mari kita thalabul ilmi. Sebab Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Nah, Kak. So, harus punya etika akhlak ka Gusti. Jalma nu boga akhlak ka Gusti Allah, hatena husnudzon. Bagus sangka ka Gusti. Pandina doa iftitah dibejar beaskeun. Lanjut, Bu. Doakeun abdi sing sehatnya. Tadi marna lebet angin Kak, wih di Lampung meureun. Kagebeg ku angin laut, tadi mah sumut ge para raid geus dah yang ada tai-tai acan. Ya. Nah, itu seserian bae. Tuh, cara budak leutik mah boboboy. Hei, boboboy. Wih, eta nangkep tur doang ditinggal teu nyandung bae. Allah, bi senang amat kayaknya. Alias lah, abdi mah kali mah niat pemagahan ieu kasepuan, imain khalusur bae, ngahibur bae. Siapa ngondang aing, renang rame ya. Nang rame doang yang gacor. Ampura punya, kiai nama Muhammad Jikom. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil maqasidana salatullah salam ala Taha Rasulillah salatullah salam ala yasin habibillah. Pak, kupingkeun husnuzon ka Gusti Allah, bagus sangka. Pak, ai Isra Mi'raj mah pan nyacakeun salatnya. Bener teh? Atuh teh kudu nyacahkeun salat bae, kudu nyacah. Teu naon bae, nu penting bisa nopang salat diterima ku Allah. Pan buktina nek dicacahkeun pula metik tina doa iftitah. Ai doa iftitah juz'un minas salat. Kunaon urang kudu husnuzon bagus sangka kumaha? Bahwa Allah merenahkeun anu paling hade pikeun urang. Leres teu? Takdir Allah teu aya nu salah. Kajen teuing menang pamajikan nya bahbir gitulah. Sa bahbir. Atuh sempere harus dipikeun. Nek ngejo mah nu dipake mah bahbir lain kusen Kak. Sia nek ngaliwat taek mah laban kusen. Bahbir nu kapake emang. Kapake kumahan, kapake nyeusehan. Kolot hajat kita ngejo tilu poe daekeun bae bahbir mah. Coba boga pamajikan geulis, kaleke kalau kusawedak. Sawedakna gitu kan rame doang. Nek kondakan mah jangan doang ratu, kadapur doang babu, harapan salaki doang hantu. Kali kutang pondak pakai paniti. Ditaekan ku salakina tuh kan juak salakina. Ada apa? Ada apa? Bukan lagi kacolok paniti. Dusun.
Ya kayak dusun. Bu, kupingkeun. Misalnya salakina kaset. Salakina mah subhanallah lah. Pemajikanna masya Allah. Aju ting nu nempo teh. Wih, dak eta. Waduh, salah nyorokeun cenah eta. Kagak amat nya nyalakeun pangeran. Bi eta dak lain layana cenah eta, salah ngasupkeun cenah. Kagak amat nya manakeun Gusti. Koplok. Pasti yang terbaik. Nulin tuh kuru supaya pantas doang ke 10. Atupan utial khafif bil sakil wa utial sakil bil khafif tolban musabah supaya serasi. Coba kabeh lintu. Kan deh iya. Tuh kuru doang ke 10. Nuhun Kang nya. Asal hirup mereka. Oh, ngarepan kiai mah berakhlak. Ampura sepuan aing inget ka santri aing ge. Mun digero, adia, tidak oke nang skill. Dalat kaing SpongeBob. Maksudnya hayang cicidu bete nya. Najis, lain najisnya maksudnya. Hang seuri teh ya, bukannya anu sabenerna lain kitu. Buktina aing melak nila 6 bulan ulu gede. Atuh berat wae nyalakeun ka setan. Setan teh dosa teh nahan disalahkeun koplok. Pitah dia eta. Pitah itu lebih kejam daripada tidak berpitah, Bos. Hei, apa teh ini? Oh nya digerak ku guru mah. Balik ka kowong, nila aing beak diuseupan. Koplok. Ai dut lebih gulu. Nya aya apa? Jangan menyalahkan Tuhan, jangan mengatur Tuhan, jangan neken Tuhan. Aing geus ngadoa numpang walina bae. Ya Rob. Teu harti mun teu dibere. Woi jawara. Neken pangeran. Tah aya. Di kana ustaz setengah badan tanya. Eta pangeran buat diancam. Orang mah teka hati me beri suka wo. Oh, kawani tambah botan bedi locoknya. Bu. Husnuzon. Aku sangka bae. Kan urang diajarkeun dina doa iftitah teh nya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ulah suut doang kudu jeung hatena Gusti geus nyanggakeun sadayana salat abdi nu kieu nu kitu ieu mah kanggo Gusti pan urang mah lain salat ge situasional eta lamun salat di mah 5 menit jeung wuduna beak kabeh tapi lamun salat diundang jadi imam salat Idul Fitri di Masjid Agung Pandeglang. Di dia kamera, di itu kamera tukangan bupati gigiran wakil bupati. Eta salat kuat 30 menit. Kuat aki-aki aya pingsan sadaya ka sare anu sujud. Disud. Pakai kamera. Payu mau eta tapi dak ulah kasinggungnya aing mah ngomong sebenarnya iya aing jelema geblek ngomong skill ngomong na tokmol ini tokmol ngomong apa adanya lebih baik kamu sakit tapi dengan kejujuran daripada kamu bahagia tapi penuh dengan kepura-puraan benar enggak dunia ini tipu-tipu bos dunia ini bagaikan panggung sandiwara bias bagaikan fata morgana semuanya tipu-tipu. Makan chicken, koneng. Makan seblak, koneng. Hanya satu yang jujur. Genjer, asup hedok keluar hedok. Can pernah kayak makan genjer onyo. Oh. Woi.
Dele serangan serengit be. Urang teu hulu dia. Oh, teruskan. Pak. Ieu ka hardeun teh sing ngomong ieu. Apa teh kudu nyacakeun lalakon Isra Mi'raj bae. Si Isra Mi'raj ge kudu diendahkeun bener. Pan meureun lain cukup syarat rukunna bae kudu ditarima ku Gusti. Eta urusanna kalbu, kudu lempeng. Eta inna sholati lain sebut doang dusun. Aku cinta padamu, kotok bisa ngomong gitu. Jahayang dicajak hayang supaya ngendong. Yang sulit itu melakukan perbuatan yang sesuai dengan isi hati. Kadang-kadang lain di mulut, lain di hati, bos. Lain di bibir, lain di lubuk hati, benar? Harapan pamajikan kamu. Karena kami ini tolong. Apalah artinya aku bila hidup tanpamu. Percayalah hanya guluduk yang bisa memisahkan kita. Ayo lebih gulu dia. Bu. Paneta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salat siang wengi abdi lain hayang menang dipenten ti poha, lain hayang supaya nyanang ku Fatihah. Salat abdi estu ngamulyakeun ka Gusti, salat abdi estu ngagungkeun ka Gusti, salat abdi estu nembongkeun bahwa abdi hamba Gusti. Gusti anu hak layak disujudan ku abdi. Abdi mah kanggo Gusti bae. Gusti abdi lain teu capek ye salat dohor bieu keneh 3 karung diunyalan di sawah. Ngan bubuhan abdi mah hayang menang ridho Gusti. Capek mah capek bae, laju nama awak ieu nya 1 urta. Asal Gusti ridho ka abdi. Ngeunah eta mun hate ngomong kitu ka Gusti. Teuing Gusti kajen teuing abdi kasep pamajikan goreng. Teuing batur cenah pamajikan geulis tapi temporer, keur ngolah geulis, geus kolot maroba goreng, tapi pamajikan abdi mah teu roba-roba ting ora sampai ka pae goreng bae. Ridho Gusti. Batur mah deundeungeun boga pamajikan geulis menang sohorna doang, masa lalu nama pinyerieun, horeng urut mah waluna. Urut noelan budak santri. Ainu goreng mah pamajikan abdi mah weuteuh. Can pernah aya nu nganyangan, can pernah aya nu noel, ditoel ku juri ge kasurupan juri. Pak, atuh ngaji mah teu kudu luhur-luhur jaragam. Eta ka Gusti kitu nya. Hayang sakumaha Gusti teh Pak. Eta Pak, abdi pernah nonton TV-nya, tapi mau banyakin lah. Eta kan ngadoa kebangsaan. Eta nu diharap, jalma gede. Pangdam, Hajo dan Rem, dan Him. Ya Allah. Aing malaikat dari Tajong begitu lagi gue. Kayak atuh biasa bae sih Kak Haji. Bae Kak Haji. Biasa bae sih. Cara di imah, cara di imah. Ulah pakai aplikasi. Wih, udah dia. Ini budak galinger amat di adanan tante itu gaji udahnya. Senangnya, budak ledik mah senang. Ceramah mana di juralitan dulu. Hidup tanpa beban teh hanya. Abdi kadang-kadang lamun keur boga masalah hayang budak ledik deui. Pak, kita itu harus legowo sadar. Kita sudah tua, tapi kalau dengan namanya kecil, penting cek gege ragang Pak ada ge. Insyaallah kasih bolehnya. Tadi sampai ke nuhun. Tuh tadi sampai, putri sampai. Oh cek tuh, insyaallah cek. Oh insyaallah. Kayak hiburan.
nya seberapa poin itu balik ya anak yang hirup kan tuh kurang pak di sekolah tetap ada titik lemahnya jenting luhur pangkatnya ayah bae kolongona aku ramang di sekolah kolongo nyaho tai bau ngising di tumuan bari ngarokok koplok dipikir-pikir elak budak leutik ngising bari ngejar lanjut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Gusti abdi puasa Rajab tapi kerbetin teu sahur las cenap siapa las daripada hirup tepayu umur bagus kolot boro-boro pamajikan kabogoh ge dikawin deung-deungan Bu eta hayang kumaha Gusti teh nya teu pan urang ikhtiar ya bener teu ikhtiarnya kieu eta pan eta ngarawat sawah nya kolektorna nya bener nya parabna nya rokona nya ingona geus beres ta ikhtiar aju ngarabu datang kalau semprot hama aju oyos datang kana waktuna beak ku gayul beak ku beurit kuat depong-depong di dagalang anak diberi locok moal wangi menang Gusti pancena kunaon dihakan gayul kunaon dihakan beurit atuh beurit pan pohon pajahakan manehna jangan melakna geus jeung manehna atuh ngendahar ngising molor salat henteu atuh pajah baturna bae makana poe dihembat gerak ge eta usum ganyur eta anu sok rajin ibadah mah ka Gusti kadang-kadang dipilihannya Pak eta doang kasus tsunami teh nya eta dipilihan lucunya anu jauh ti laut rentas anu napol ka laut tempat-tempat margi ibadah, tempat tahajud Quran, atau hel-hel akan, udah lu dipilihannya, benar? Makanya sok, bu, sing betah urang jeung Gustinya, sing dibere nikmat ibadah ka Gusti, amin ya robbal, sing husnuzan, urang mah kurang kumaha Gusti mereka urang, ulah ngomong saritang teu diberena bae jabuktina sia usum corona genep bulan saraki dia nganggur jabuktina anak pamajikan mah jangan rising boy coba teh ulah goreng sangka beta ka Gusti ulah nyalahkeun bae ulah ngeluh bae bisi kubur nikmat nya kubur nikmat nu geus dihakan dipohokeun nu can dihakan di tutungguan nyalahkeun bae ka pangeran euy Pak di dia mah alhamdulillahnya istrina pamagetna ngahijinya karena jauh nage kaditu ke Jakartanya insyaallah tabarakallah bu nek make bahasa ieu mah bahasa Sunda bae nya mau make bahasa Indonesia lamun urang di leuman di Jakarta ge lamun teu bisa hanya kena ge pan abdi noong tua ke Jakarta hanya ditanya sama siapa ji kesininya aku abdi ngalamun heula cik aing lamun duaan berdua tiluan bertiga sini kan sorangan bersatu cik aing lanjut Pak sok napa film idoi ngebelor saya ini kerang amat ya tak dalam mana mah tak Mak Gede wah sing panjang umurnya Mak Gede nya batun Mang Separe tinggal Mak Gede banyak Pak yang film idoi nggak bisa anak Mak Gede katoan ngasuh anak ayo bapak jika anak kemana hiber nyeseh di Mekah urang cenah balangsak urang cenah susah atau lebih parah itu nah berarti urang kudu bagus sangka ka Gusti kamari ge eta tetangga ka balik ti Arab haju 8 bulan
tepira di Arab nama haju beli sawah, beli imah, beli apansa. Haju bulan Safar teh ngagok bulan ka pamajikan abdi. Pan bulan Safar mah nya nyawa sorangan lah. Mulu dan can aya, hajat garang, tetangga uhnu pae pan puyeng ih. Ya deh. Cik manehna teh ya, cik nu balik ti Arab teh ya, ka pamajikan abdi. Teh haji. Emang kaharti kitu boga salaki ustad. Pan si goblok menyebutna ustad lainnya. Geus kieu bae tuh abdi mah 8 bulan kulinya seuh di Arab. Tuh imah, tuh sawah, tuh apansa. Geus mending ieu bae jeung abdi. Tenang engke di PT-na diuruskeun nyaho hiber bae. Untung pamajikan abdi ka haji pinter ngajawab dah. Jangan lagi pamajikan kieu nya hade parab meureunnya. Cik pamajikanna ki nuhun teteh geus ngajak abdi watir ka abdi. Ngeun abdi lamun ka Arab bingung kunaon, bingung ninggalkeun salaki ngajak salaki abdi mah di asep nyusu keneh. Bu, hayang tuh bisa husnudon ka Allah. Orang mah goreng sangka banyak. Jadi huntu, bedul. Dan aing doang udah berek gitu. Woi, lain sia doang, tapi giliran sia. Kamari batur ada sia. Bu ayo doa na wiridana. Ieu mah cek gurunya. Ai sia kasinggung, yuk guru aing teh anggeun. Supaya hati diberi husnudon ka Allah. Pan aya latihanna, aya asupan gizina. Nu mantap abdi dina Baraatul Istiqlal ngagunakeun suratna surat Ikhlas. Qul huwallahu pan cipatur teu nyambung amat cenah. Biasana gene kajaban mah subhanallah. Nan aya teh dalam koplok. Ulah mah hidup bae. Nu mantap abdi tadi Baraatul Istiqlal di awal ngagunakeun surat Ikhlas maksudna rek kadieu ye. Sia ibadah bae kabangeun salat bae ge hatena bulukan bae. Karunya kada banget ieu. Paham? Atuh pan meureun ceramah aya nu ngomean kentengnya. Aya nu ngecek. Aya nu ngajulan eta bae kan erang-erang. Ya loba rahmat, eta lamun imah loba rahmatan, tidak dibersihan ngawaris kana fakir eta teh. Ada nggak? Duzun. Deken. Supaya orang diberi hak hapunten kesepuhannya, ya malah anggap nu kasurupan. Pak, najan ceramah huhahe tetap balik harus ada pesan yang disampaikan, Bos. Lek naon seserian teu jelas. Atuh penting sekarang terus level genep. Terehdim. Tahu isuk nyaho paketan. Ya betanya. Pingkeun. Supaya hati orang bisa dikawasakeun ku Gusti, balikeun deui ka Gusti. Urang hayang bisa usul ka Gusti, seandainya manusia yang usul disyaratkan sempurna, tak pernah satu kali acan dosa, jeung kudu ibadah jangan tinggal, asana moal aya nu bisa usul. Kumaha carana menta kekuatan ka Gusti biar dijemput ku Gusti, biar ada jemputan. Urangnya lamun ka Mekah nungguan reguler bae mah daftar tunggunya 25 tahun. Coba nyari jemputan, undangan dari kerajaan, hari kakek berangkat. Urang mah lamun ka Gusti ganti keuna Gusti anu ngajemput urang, nu bogana mah kumaha ge bisaeun. Ngalakadu lain nu bogana, lieur nyaleueur, nya make tali nyaluhur. Tapi lamun ngalakadu nu bogana teu kudu lieur, dituang di handap. Lalu serkan selengit beting rek. Dusun. Ku kieu bae ngabahas Isra Mi'raj. Kaji, kan kula ceramah aja dina tafsir Sawi. Perjalanan di bumi kalangit kahiji eta khamsumiati amin, 500 tahun. Sedangkan kali 7 lapis 3.500 tahun. Tedang tembus kali itu Sidratil Muntaha, Rabbul Kustawan. Balik deui mun ratusan ribu tahun. Pancana Kang Dina bingeun sakedeung, sapoting teh beak. Di mana nu teh beakna? Pan subhanallazi asra bi abdihi lailan nakiro teu make adawat makrifat. Naon faedahna? Luar baladoh wa faidatu bin tadkir al isyaratu ila taqlili muddatihi. Nu mantak lailan anu haktina peuting didinya teu make parabot makrifat
dinakirakeun eta isaroh bahwa penting anu disebut penting ke min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dimulai dur maghrib sampai dur waktu subuh. Eta nu dipake nah nu teu beak sapenting sakedeung cik sakawal 3 jam cik sakawal 4 jam pepe cenah tadi ratusan tahun eta mah lamun Nabi Muhammad lempang sorangan pan bahasa ge asro diberangkatkeun difasilitasi kuno bogono ai kuno bogono mah teu kudu liles kudu datang teu kahartikeun bae ge polongo buka jam eta jam aya jarum panjang jarum pendek. Jarum panjang pergi nuduhkeun jam, jarum pendek pergi nuduhkeun menit. Lamun jarum panjang jeung jarum pendek tutumpukan di angka 12 artinya jam 2. Ayeuna jarum panjang lempang sorangan tak tak tak, jarum pendek lempang sorangan tak tak tak. Hayang hiji deui tutumpukan di angka 12 deui butuh waktu 12. Lamun sorangan beda lamun dilempangkeun diputerkeun kuno bogono. Cabut kusia baterai na puterkeun make kokon sia puterkeun sadetik datang kitu islang jadi jengkel kieu nya eta mah foto nyengir we doang dibere duit paham salam salam deui supaya hati husnuzon hese bah hese be sapoting wiri orang subuh datang ke orang assalamualaikum sedangkan saya mah dari antar tukang paket cewek dibayarin kita ke pangeran merupan baik jika namun ke pangeran mau dihalokeun di pangeran gitu dia talangnes teh ka pangeran dia. Nya teh boga etika, katakan si kulaget teu ulah boga etika ka jalma doang. Kudu boga akhlak ka Gusti Allah, kudu boga attitude ka Gusti Allah, kudu boga moral ka Gusti. Ya, supaya urang boga sangka. Depan, bah, eta kudu boga ilmu ge kudu aya akhlak kan, bah. Benar. Akhirnya boga ilmu ceramah, tapi itu boga akhlak, tidak bisa memanusiakan manusia. Waduh bea, nuta sholat, nuta sholat, modal. Doang panitia surga baik. Juring, kiai eta tugasna lain nyarekana nutara sholat, tapi ngolok nutara sholat. Kan bahasanya gili utami mama kalimal akhlak, mendaur ulang sampah, bukan membakar sampah. Nutara sholat temenang di jauhan kudu nama kieu nu sok naik ka masjid teh cuekeun bae ku kiai eta tah nu tilok sholat nu tilok ngaji anu ngakan bala-bala dar maji dar bilang ku hiji eta nu kudu dirangkul mah tah kitu urang mah santen puluhan tahun lain titah ngaji pinter 12 pan tapi titah ngajar kasabaran urang sabar teu ngahareupan jalma kos kitu di masyarakat urang mah lain hayang ngundurkeun diri jadi ustad. Yur, cenah masyarakat undang diatur. Nu ngaji ada sakaina ngaji 5 laki-laki doang. Saka berwudu, beak nu kain di kedotan. Ngacaprak kiai. Goblok. Nutara salat, nutara ibadah, nu sok mabok teu meunang hewah ka jelemana. Hewah teh kana kalakuan bae. Dan utara sholat ya manfaatan. Mana manfaat utara sholat? Lamun di dia aya nu paeh. Saha nu sok ngagari kuburan bari hujanan, letak ka ulu-ulu. Utara sholat ya imam santri membagi amplop di masjid. Makanya kudu make akhlak, urang ka Gusti kudu make akhlak. Tah supaya hati urang bisa husnuzon. Ieu doa ya. Mudah-mudahan aya manfaatna punya. Ba'da sholat ngaos kulhu tiluang sulan. Tapi baca jeung bismillahna. Sebab setiap ayatul fasilah bismillah nu aya dina awal surat eta ayatun minha eta di jero eta asup eta satu ayat dari surat tersebut illal baroah kecuali surat baroah taubah bismillahan. Jadi lamun maca kulhu 100 bali baca jeung bismillah aya nu katinggalan dompet eta jawara wafat dina dompet ketinggalan naik pasar balik deui ka kai kan teu lucu
Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Iluang sudah cekap di awas doanya. Ya Rabbana bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallusa. Ya Rabbana bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallusa. Ya Rabbana bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallusa. Insyaallah eta penyakit hati nu goreng dipiceunaan termasuk penyakit suudzon. Goreng sangka ka Gusti, goreng sangka ka makhluk Gusti, engke diganti ku husnudzon. Idzin Gusti pangkieu Pak, aya jalma teu usul-usul ka Gusti, kahijab ku ilmuna, bener nih. Karasa ku abdi. Ayeuna mah kadang-kadang sok sering ceramah, loba diajak-ajak ku jelema kadang-kadang polomo ya wak kaleman teh lemah. Kurang susuguhna bae bae koplok. Dicakeun kula, nyakeun kula. Ya baheula mah baheula pangnya keur masantren keneh punten kasepuhan. Urang ilu nyolatan, turun ti masjid, sendal leungit, jahat teh ikhlas dah, sendal babaturan lipan. Ieu kunaon sih ya? Aing ge nu leungit ikhlas. Dan ya. Nu aing babaturan aing. Aing mah bae urangnya, perceramah ieu. Misal sendal leungit di makana ku yang ditaekeun ka luhur. Lain sombong, pang bagus dah. Atuh bisi leungit bae doang kamari. Aduh aing engklek. Nya, ieu kadang-kadang urang berjamaah santri mangsa salawatan, geus menang salat sunah qobliyah. Nah, kiaina mah modal keneh bae bari ngarokok. Teuing lah jeung jamu altaram ya, mama nage ngarokok keneh, mama bedul meureun. Ih, penyakit ih. Pak, punten ya. Eta kadang-kadang urang lamun jadi panitia haul guru, kaos wae ya, mun jadi panitia haul guru. Eta lamun mentaan dana jeung panitia haul guru, eta babarikeun nu barodo di pentana. Babarikeun santri anu baragajul kitu, mun teu jadi kiai. Kadang-kadang eta alumni nu geus jadi kiai mah liat. Liat teh liat. Ya kiai meureun nya, biasa dibere kota Kamal. Ih beneran aing mah. Bah, eta alumni anu baragajul mah nya anu gope nu 400 kumaha ngomongna peupeurieun aing baheula sok maringan kalapana cenah hitung-hitung bayar bae cenah. Ih bener ieu kumaha cacahna di bener. Ieu kadang-kadang ieu anu alumni geus jadi kiai gede nya. Urang datang, "Pak, punten abdi utusan ti almarhum anu kayak cenah kedat. Sugat aing mah nyokot duit, orang nyokot kitab, ngaji heula 2 jam. Setan, aing tinggal gini aja. Pokok aing jeung santri kiai. Aja beres ngaji, dedehem, ih daya kene, ih koplok jeung kiai. Anu wan ongko, aju gaek dieu, kalah cacahan beres nyieun majlis teh. Bu cenah majlis berapa ratus juta jang teh. Ih, kebetulan kiai gitu kan. Dong wartawan bae cenah. Langsung aing foto, Pak, ieu kumaha urunan jeung haul. Oh, nya Abah hilap. Oblong cai teh. Kajero nyokot duit, dibuka gocap. Bedul 3 jam nungguan gocap datang karena waktu haul mawa santri 4 mobil nyatu kabeh setan rampok. Hampir ada aku sih kasinggung ya atau biasa bae itu bukan dosa mah bos ya aing mah sumut alkohol dibanjurkeun kana leungeun aing leungeunna uhulukan mati bos eta menuju jolatoan aing lukan mati leungeunna eta bener bah. Makanya urusan mending nu bodoh ringan.
Jeung nu ngarti mah nek kerajaan bae bakal musyawarah. Duit mah terkumpul. Cengkel. Sok balik deui. Panyakit hate mah teu rumah ku peci haji. Panyakit hate mah teu rumah ku kita bisa menawi. Ieu mah make jubah ge lah lain disebut kiai atuh. Mamantes awak bae. Dulu aing orakeun make jubah eueuh can teh ngandoang toren bae. Kamari main ceramah kaberangan aju genderaan datang ka luhur panggung can jeung salam geus seserian bikang pareng aing make daster pamajikan. Ah, balik deh. Yang ngaji kudu aya pesan yang disampaikan nih. Ceramah mah teu kudu napa kebo, nek ka dieu nek ka ditu, penting Mas ya ngajak dalam mata Gusti. Geus eta tim ses. Pak, saya mah lain tim ses presiden ya. Tidak ada kepentingan. Aing mah nek jadi tim ses Gusti Allah bae. Lah, sesage harus masalah ieu bae daripada para saya. Masjid bae korban ulun masjid. Asal ka masjid, weh. Nomor itu jadi diriku. Emang itu bukan keluar. Koplok. Marhaba di hajat kuat dua barungan. Guys, dia setelah kiluan aing mah, dia bahala bagian dibekok. Kadukung kanu eta dibekok. Oh menang ilu demo ke Jakarta dibekok. Wali lu. Yang mungkin masa saking jadi presiden, teu meuli beas sorangan mah teu kebelag teh gobal. Makanya aku lama nges masalah we da kabeh Islam kamari gaya tetangga bah artinya meureun kumaha abdi nya aji ge tanggal 14 nek nyolok lu mana nyolok pamajikan bae wala jelas ngagedegeun huntu BKB lah pasang baleho 100.000 kutiluan kabagian teh 1000 ewang gitu diurut 12.000 tekor geus lah jangan polong ya. Oh, pesannya satu, agar sholat kita lancar karena hati kita dibersihkan oleh Allah. Lain bersihnya, dibersihkan Gusti Allah. Agar doa kita cepat melesat ke aras karena hati kita disucikan oleh Allah. Sok, dawamnya, ba'da sholat, lebah mana baik namanya? Asal ba'da sholat banyak. Mas beres naeun gitu. Qul hu tilu balik jeung bismillahna. Ngaos doa ya Rabbana bil ikhlasi خلص قلوبنا من الشرك والعصيان حقا تخلصا يا ربنا بالإخلاص خلص قلوبنا من الشرك والعصيان حقا تخلصا ya Bu cekap pun sakitu bae sing bae manfaatna ya hafal download. Kalau tidak hafal, kunjungi channel Asep Dimyatirin Official, like, subscribe, and comment. Disun. Ya, eta mah itu bae punya sing hadenya memeh balik, ulah geura sare, bukakeun lawang heula. Segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon para hadirin jamaah rahimahullah tong moal kaparulang aya sawang-surang di doa heula urang ya sawang-surang deui para jamaah ibu-ibu bapak-bapak tong moal kaaruy heula acara hiji deui nyaeta penutup atau doa rasa sampaikeun terima kasih ka al mukarram wal muhtaram guru urang anu dirangkas gajruk anu parantos masihan tausiah ka urang sadayana. Acara anu terakhir nyaeta penutup atau nabi doa anu bae insyaallah bade dipimpin ku guru urang kasepuhan urang anu ti Rocek Barat ka pangarsana Bapak Kiai Zainal Arifin. Namun sadayana doa dibacakeun dipimpin isim pribados nyaho dihapunten dina samudaya kalepatan bil bisi bahkan pas